Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng sim kuring. Urang sami-sami ngawitan deui ngadongeng. Ieu dongeng antara cerita Tatar Sunda teh didugikeun ku channel anu dipikamemet ku urang sadayana. Kumargi sakitu ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu mikalandep mika tersena kana cerita Tatar Sunda mangga tiasa di subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, dina dinten kamari dongeng Sunda Neng Jeje karangan Ibu ETS parantos tamat. Sanesna mah sanes tamatnya. Seri Neng Jejihna parantos rengse nanging rada gantung dangueun jalaran seri Godaan Setan teu acan kapendak naskahna ku Mang Aa. Tah kumargi sakitu para wargi mitra kaum dangu sadayana, dina dinten ayeuna urang sami-sami medar carita enggal kaleresan genrena ieu mah silatnya. Genre silat sareng genre sajarah anu judulna Saripna di Pajajaran. Ieu teh dongeng atanapi roman silat oge roman sajarah anu aya patula patalina sinareng runtagna atanapi runtuhna Karajaan Pajajaran dina tahun 1668 tepi ka tahun 1578. Tapi ieu mah carita fiktifna nya. Carita fiktifna mung aya patalina sareng roman sajarah Karajaan Pajajaran anu judulna Saripna di Pajajaran. Tah kumargi sakitu ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu mikalandep kana dongeng Sunda. Pamugi ieu dongeng anyar teh katampi kalayan kabingahan. Priugi kauninga ieu dongeng anu judulna Saripna di Pajajaran teh karangan Bapak Aan Merdeka Permana nya. Anu ngarang dongeng-dongeng sapertos Silalatu Gunung Salak sareng pasukan siluman Prawatasari teh anu kantos didongengkeun ku pendongeng-pendongeng anu sanes. Tah kumargi sakitu sakali deui pamugi ieu dongeng katampi kalayan kabingahan lajeng pamugi janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun Saripna di Pajajaran dina seri anu kahiji. Diponcot Cakrabuana sora keprok teh kadenge namana jiga meunang ngatur. Iraha kudu jempe jeung iraha kudu disada. Ngan lamun jalma biasa ngadenge sora anu keprok kurang-kurangna bakal nyeri kana ceuli. Malah lamun nu ngadenge eta sora keprok teu boga kakuatan khusus, bisa-bisa ceuli bakal katarajang torek. Leuwihna ti kitu bakal kaluaran getih lalambaran. Teuing ieu latihan jang naon kaperluanana ngan anu tetela aya budak jajaka umur 16 nepi ka 17 tahunan bangun anu teu daek hanteu-hanteu. Saban eta budak jajaka keprok saban tinggeleber aleutan manuk alatan rareuwaseun. Basa ribuan kalong jeung lalai tinggeleber kaluar ti leuweung. Si jajaka eureun ke keprokna. Tuluwikeun sia montong eureun. Ceuk hiji kolot anu sila ajeg dina batu anu ngadungkuk.
Meureun umurna aya kana 70 tahunan, buukna geus bodas, di bulan ku ikat hideung. Halisna bodas, kumis jeung janggotna bodas, janggotna ngarumbay tepi kana hariguna. Itu ribuan lalai jeung kalong geus riab ninggalkeun sayang aki. Ceuk si Jajaka harita teh nempas. Ceuk aing tuluikeun. Tapi ieu dampaleungeun geus pareureus aki. Warnana ge geus bareureum. Geura sakedeung deui oge bakal bari jilan getih. Ceuk si Jajaka deui. Duh, mani asa kasiksa kieu aki. Pokna ngangluh bari mariksa dua dampaleungeunna. Kasangsaraan rakyat Pajajaran jauh leuwih badag tibatan nyerina tatu dina dampaleungeun sia. Ceuk aki-aki gagah teh. Dampaleungeun tatu teu sapira euy. Sabab 2-3 poe oge bakal cager. Tapi tatu dina hate rakyat Pajajaran hese ubarna deuleu. Ceuk si aki-aki gagah teh neruskeun omonganana. Jempe sakedapan kajaba aya sora sasatoan leutik anu kadenge tina rungkun saliara. Sora sasatoan leutik oge kadenge ti leuweung pineus anu jembet di beh ditu. Gundukan leuweung pineus teh sabenerna mah geus samar-samar sabab kalimpudan pepedut kandel. Hawa beuki nyecep tiris, basa pepedut beuki kandel jeung kaayaan beuki poek. Sabab peuting mimiti datang. Tapi jalma duaan anu keur arya di tengah jungkrang anu dihapit ku dua pasir batu karang ponclot gunung teh. Masih keneh araya di dinya. Tempat anu kacida tirisna sabab jadi lawang ngaliwatna angin gunung. Eta dua jalma anu beda umur teh malah ayeuna keur sila ajeg bari silih tonggongan. Malah tonggong maranehna oge paadep jiga anu ngahaja silih sarandean. Duanana teu dibaraju, tapi awak duanana bobolokot ku kesang jiga anu teu kapangaruhan ku hawa tiis. Si Jajaka anu diiket kain pulas tarum, anu kahandapna ukur make calana sonto warna hideung, awakna kabireungeuh calangker, daging dina leungeun dina harigu bangun anu tareuas. Lamun lalaki anu kolot ka tembong gagah, ari budak ngora nama beungeut biasa. Beungeutna buleud endog, halisna kandel, panonna buleud jeung irungna pesek henteu mancung henteu. Jiga ting haruleng sakedeung bari tonggong adep teh lain ukur tambuh laku, tapi jigana keur latihan ngirim tanaga jero ngaliwatan tonggong. Ieu teh meureun jurus aneh sabab dina umumna mah anu ngirim tanaga jero ngagunakeun dampaleungeun diantalkeun kana tonggong anu dikirimna. Geus euy. Sok ayeuna mah tanaga sia geus pulih deui. Ceuk lalaki anu kolotna. Ieu jiga mangrupa tangara parentah sabab rengse eta si Jajaka nyieun hiji gerakan. Sapasang sukuna ngacung kaluhur ari dua dampaleungeunna dipakenahan awak. Henteu salawasna kitu sabab sanggeus dibere isarah, sapasang dampaleungeun si Jajaka dipake neueul satakarna kana taneuh. Awak si Jajaka mumbul kaluhur bari posisi masih tibalik. Samemeh awakna turun, samemeh sapasang dampaleungeun neueul kana taneuh manehna kudu keprok 3 kali. Kitu jeung kitu wae pagaweanana teh. Geus urun euy. Duh, bungah kacida ki, ceuk si Jajaka. Isukan keprokna 3 kali. Lain 3 kali maksud aki teh, tapi 5 kalinya. Ceuk si lalaki janggot bodas teh. Si Jajaka garo-garo teu ateul. Sok ayeuna sia muruh tuh kana dahan loa. Ceuk lalaki kolot harita nyarita deui ka eta Jajaka. Si Jajaka gasih luncat eudeup nerekel kana dahan loa. Goblok sia lain nerekel kitu.
Si lalaki kolot hari teh ngambek ka eta Jajaka. Si Jajaka ngarubah gerakanana naik kana dahan loa lain nerekel jiga beru. Tapi gajleng bari jujumpalikan sababar habalikan muru kaluhur. Geus tepi kaluhur suku nang ulawit kana dahan loa. Tah sia tetep cicing didinya bari ulah robah posisi. Nu kieu anu disebut tapasungsang teh euy. Ceuk si lalaki kolot tur sanggeus mireungeuh yen si budak ngora keur ngalaksanakeun gerakan aneh kitu, cuel we kumaha teh ditinggalkeun. Nya ieu cenah anu disebut gerakan tapasungsang teh sapasang suku ngulawit kana dahan kai, sapasang leungeun sidakep dina harigu. Ki Dharma, mun kami kalaparan kumaha yeuh? Ceuk si Jajaka hari teh ngagorowok ka guruna anu katelah Ki Dharma. Heuh pan isukan sia ngalamanuk walik. Beuleum ku sia aing 3 sia 1. Kadenge sora jawaban si aki-aki gagah sabab jalma namanya geus tepi ka mana. Samemeh panon poe manceran si Jajaka geus turun tina dahan kai bari luncat ngajumpali. Geus kitu ngaberbet lumpat muru leuweung pineus. Manehna eudek ngalamanuk walik. Ari manuk walik teh dagingna ngeunah, seungit jeung gurih. Teu kudu diuyahan, teu kudu disamaraan. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, wewengkon leuweung di mumunggang Gunung Cakrabuana teh jadi panonoban rupa-rupa sato. Nupang loba nama kalong, lalai jeung manuk walik. Ari Gunung Cakrabuana teh luhurna aya kana 1721 meter, di saluhureun beungeut laut. Suku gunungna lamun ayeuna mah nincak di 3 wilayah kabupaten. Nyaeta Kabupaten Majalengka anu baheula mah disebutna Lemah Sugih, Kabupaten Garut atawa Malangbong jeung Kabupaten Tasikmalaya anu disebut Pager Ageng. Citanduy jeung Cimanuk huluwatana ti Gunung Cakrabuana. Sabenerna ari jauh samemeh nama ieu gunung teh katelahna Gunung Cangak. Ngan sanggeus walang sungsang nyaeta putra Sri Baduga Maharaja ti Nyi Subang Larang lila tatapa didinya nya katelah we Gunung Cakrabuana. Malah sanggeus iyana jadi raja di Cirebon katelahna oge jadi Pangeran Cakrabuana. Disebut Gunung Cakrabuana sabab walang sungsang sawaktu tatapa didinya nyieun garis cakra pikeun ciri yen ieu gunung teh puseurna tempat-tempat penting. Tepi kakiwari batu tempat walang sungsang nurih cakra masih keneh aya katelahna patilasan batu cakra. Harita si Jajaka ngalamanuk walik 4 siki, hiji jang manehna, 3 jang guruna. Sabenerna ieu teu adil ngan ceuk guruna ieu budak ngora kudu dilatih prihatin. Sia dipahing sarakah ku lebokeun nya. Lamun sarakah ku elmu heug teh teuing. Teang ilmu panemu jampe pamaki saloba-lobana. Ceuk guruna harita. Ari aing mah salaku guru meunang dahar tapi kaongtek alatan kamerkaan oge. Sabab geus pondok lalakon, geus teu boga cita-cita, beda deui jeung sia anu masih panjang lalakon jeung panjang jugjugeun euy. Lamun kalah ka nyatu hirup sia moal jamuga deuleu. Ceuk guruna deui.
Si Jajaka ngalam manuk walik ku cara anu aneh, manehna milih manuk anu pangkolwatna, anu teu boga pijik atawa anak manuk uruseun, ngalana cukup ditenggor ku sisikian. Saban manuk anu ditenggor saban keuna geus kitu murag kana taneuh. Si Jajaka geuwat mencit eta manuk ngagunakeun hinis anu geus disayagikeun ti anggalna. Hampuranya sing ridho nyawa sia diala, sabab daging sia butuh jang neruskeun kahirupan kaula. Lamun di alam beh ditu bener aya tempat anu pikagenaheun, tinang tu sia bakal hirup merenah di tempat anu genah, sabab sia geus boga jasa ka manusa. Cek si Jajaka samemeh mencit manuk. Nu jadi guruna geus ngajega di mumunggang gunung, katembong bunga heunana sanggeus mireungeuh muridna ngajingjing ti iran manuk walik meunang mersihan aya kana opatna. Geuwat belum euy, belum sing giringi. Cek guruna seuseurean bakat ku sugema. Si murid harita keneh mirun seuneu carana kukumpul heula dangdaunan garing. Geus kitu dua batu diadu-adukeun tepi kating buricak seuneuna. Seuneu geus ngaduruk kararas bru ditindihan pangpung nu geus garing. Teu sapanyepahan geus kaambe seungit daging manuk mani melenghir. Minyak gajihna ting jerejes basa murag kana durukan teh. Tekung silila duaan geus capek rahem, bibir nu jadi guru namani cemong jeung pinuh ku minyak. Tapi ari si murid madaharna geus miheulaan rengse, uguh we tereh. Anggeusan da maneh nama ukur kaagehan hiji sedengkeun guru nama tilu. Ah, hirup teh asa teu adil nya ki. Cek si Jajaka lir nyarita ka dirina sorangan. Teu adil kumaha sia? Guruna nyenghor asa kasindiran. Lamun aing kaagehan daging tilu, tur sia ngan hiji, lain hartina teu adil. Oi, apanan penting tadi geus dicaritakeun naon alesanana? Can ngarti bae sia mah, hah? Cek guruna deui. Ain ki lain urusan manuk kula maki. Jadi soal naon atuh sia? Eta soal janji aki anu teu dilaksanakeun. Nah, da aing mah can ngajaran udar janji deuleu. Harita si Jajaka rumenghap kumanehna teh karasa yen si aki teh kacida pisan ka manehna teh nyaaheunana sanajan sok hauk polotot oge. Kieu ki kamari wayah beurang aki nyarita yen kula latihan teh waktuna kudu timimiti lalai mulang kana sayang, tepikeun ka lalai miang ninggalkeun sayang tak kitu ki. Memang bener kudu kitu. Nah, naonna anu salah sia? Cek guruna. Tapi kamari ki lalai geus ninggalkeun sayang, kula masih keukeuh dipaksa kudu latihan geuning ki. Cek si Jajaka harita teh nempas. Nya heueuh bener kudu kitu. Tapi naha aki tetep nitah kula latihan. Licik aki mah ah. Cek si Jajaka harita teh. Sia hayang dicabok teu eureun-eureun make nuding aing licik, hah? Guruna nyorongot padahal sungutna masih samutut ku dahareun. Atuh sawareh mamaluncrat ka ditu ka dieu. Kamari wayah sareupna lalai geus rabeng ninggalkeun sayang aki. Heueuh bener terus kumaha? Tapi naha kula haben dititah latihan geuning ki. Heueuh kapan ceuk aing latihan meunang eureun lamun lalai geus kaluar. Tapi pancan kabeh lalai kaluar lain. Atuh ari kudu kabeh mah nya iraha kula eureunna ki. Da lalai jumlahna teh teu kaitung.
tapi ka tengah peuting ge masih keneh aya anu anyar kaluar atuh lalai mah. Tah pantes salah aing teh ngomongnya. Beb si Jajaka teh balem harita teh. Nyokot cai aing kabuhulan da kusia diajakan nyarita bae. Cek guruna atuh si Jajaka teh ngajengkat turun ka sisi susukan leutik anu caina canembrang herang. Balik deui geus mawa cai ditengkor ku daun. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, cag urang rehat heula sakedapnya. Haturan wilujeng wayah kieu ka sadayana mitra kaum dangu anu mika cinta mika landep kana dongeng Sunda. Alhamdulillah sakali deui saparantosna urang kamari ngabandungan dongeng endong wasiat oge dongeng Neng Jiji. Ayeuna urang sami-sami ngagarap antara pimedar carita enggalnya. Ieu carita roman silat anu judulna Sareupna di Pajajaran, karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Pamugi dina danget ayeuna sadayana nuju aya dina kaayaan sehat wal afiat, henteu kirang sawios-wios nuju aya dina ginanjar ka wilujengan. Wilujeng wayah kieu ka urang soreang ya. Haturan wilujeng ngadangkeun bae utami nama ka sadayana santri Pondok Pesantren Salafiyah Al Jawahir di soreangnya di Lembur Tegal. Haturan ka sadayana sepuhna oge. Ayeuna nuju ngawitan tahun ajaran baru ya. Mangga ka para wargi anu bade nitipkeun murang kalih kanggo sakola desangan ku mondok, tiasa dititipkeun bae di Pondok Pesantren Al Jawahir anu alamat lengkapna di Jalan Lembur Tegal, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Insyaallah sadayana santri anu aya di pesantren boardingnya eta nepi mondok nu sakola teh bade MTS, bade ka aliyah mangga, bade ka diniyah formal oge mangga tiasanya. Tersan masih keneh nampi sok sanaos ayeuna panginten parantos lebet kana tahun ajaran anu enggal. Haturan ka sadayana ka para asatidna mudah-mudahan sadayana sehat wal afiat amin ya Allah ya rabbal alamin. Utami nama ka Pak Admin ya. Mudah-mudahan sehatnya ka operator oge sadayana, ka sepuh-sepuhna santri sadayana nu aya di Kabupaten Bandung, di Tasik, di Garut, di Ciamis, anu ti Karawang, ti Sumedang, di Cianjur insyaallah-nya mudah-mudahan sadayana sehat wal afiat. Atuh anu nuju ngalaksanakeun saum sunat dina dinten ayeuna karasan tos lebet kana sasih rayagung. Sakedap deui ya bade mencit kurban Pak Ikno. Parantos tatan-tatan bade mencit kurban, tapi kade ulah mencit manuk walik ya. Siga Aki Dharma ya sareng muridna nya. Kadap deui urang bade mayunan kana Idul Kurban atanapi Idul Adha. Mudah-mudahan sarehat sadayana. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos dina dan dangat ayeuna hapunten mangga acan tiasa kintun-kintun salam ka sadayana insyaallah ke saatosna 2 atanapi 3 seri ieu dongeng Sareupna di Pajajaran. Panginten sadayana ke di kintun-kintun deui ku mangga. Mangga wilujeng ngadangukeun. Nyokot cai, oi, aing kabuhulan da kusia diajakan nyarita bae. Cek kuruna atuh si Jajaka ngajengkat turun ka sisi susukan leutik anu caina canembrang herang. Balik deui geus mawa cai ditengkor ku daun. Saeutik atuh sakieu mah ngala deui. Rigidi si Jajaka teh turun deui ka sisi susukan.
balik deui geus mawa cai di tengkor siga tadi. Tapi nu jadi guruna jiga haban ngarasa hanaang. Buktina pikeun katilu kalina geus nitah deui bae. Atur gidi si Jajaka teh turun deui ka sisi susukan, balik deui geus mawa tengkoran cai. Ngan sawaktu leungeun guruna nyolongkrong eudeuh nyokot cai dina tengkoran, kumanehna rek dipiheulaan diinum. Mireungeuh kitu guruna ambek manehna gasik nyieun gerakan anu cepet, maksudna eudeuh ngarebut tengkoran cai. Mireungeuh kitu awak si Jajaka ngadang heula ka tukang anu maksudna eudeuh ngajauhkeun tengkoran cangkan teu karawel ku leungeun guruna. Tapi gerakan leungeun guruna jauh leuwih gancang deui. Kituna teh bari rek nyintreuk pigelang si Jajaka. Eta teh lain sintrekan biasa tapi dieusian ku tanaga anu badag. Kapan kungsi sakali mangsa guruna hayang nginum cai kalapa, kalapa teh lain ditarok ku bedog tapi disintreuk tepikeun ka kento bocor. Luar biasa ya, ngagunakeun tanaga lapisannya ya. Pak Dedi, kitu kapungkur masarakti nya. Ieu nama ditarok we lah ku bedog. Ieu nama seueur alatna nya, tos modern cenah ieu nama. Gitu nya. Si Jajaka leuwih mentingkeun nyalametkeun pigeulangna batan kumeukeuh nyekel tengkoran cai. Balukarna cai bisa karebut ku guruna. Ngan samemeh guruna bisa nyunguyup cai, si Jajaka gasik males ku serangan anu sarua jiga guruna tadi. Atuh tangtu bae guruna oge teu cicingeun mireungeuh si Jajaka nyieun jurus sintreuk muru pigeulangna, nu jadi guruna ge gasik ngalungkeun tengkoran cai sina nu mumbul ka luhur. Sabuat cai aya di luhur leungeun guruna oge malik nyieun panarajang. Lain rek malik nyintreuk tapi nyolokeun curugna kana peupeuteuyan si Jajaka. Si Jajaka mung leungeunna jadi kempreng pedah peupeuteuyan ditotok. Kusabab kitu manehna narik serangan jurus sintreukna. Sabuat kitu tengkoran cai geus turun tur disanggap ku guruna, suruput harita teh diinum. Siap bodoh kene oi, ceuk guruna ngaheheuh seuri. Nya rumasa kula eleh ki, ceuk si Jajaka harita teh. Ci kaitu ngalacai deui oi, ceuk guruna. Embung sieun teu kaagehan nginum deui kuring mah. Lamun kitu ganti tugas atuh, omong guruna. Tugas anyar naon deui ki? Latihan deui dulu. Si Jajaka harita teh kerung. Hayo siam montong kerung, omong guruna bari cengkat muru batu anu tingrung gunuk di eta tempat. Geus kitu guruna nangtung ajeg. Tapi suku sabelah dikulawitkeun ka suku hijina deui. Artina nangtung ajeg teh ku suku anu sabelah. Sapasang dampa leungeunna diadekeun jiga anu keur sumembah. Aki kula capek ki, si Jajaka harita teh ngarenghi. Henteu leuwih capek hate rakyat anu mireungeuh polah rajana deuleu, ceuk guruna harita teh morongos. Si Jajaka rumenghap eungap tapi bari nuturkeun gerakan nu jadi guruna. Duanana ajeg nangtung ngagunakeun suku sabelah bari papahareup. Saban aki nitah kula latihan pasti kudu nyabit-nyabit paripolah raja pajajaran anu piomongeun ki. Naon sih anu sabenerna kajadianana aki? Ceuk si Jajaka bari nyieun gerakan anu sarua nyaeta kadua dampa leungeun diadekeun niron-niron anu keur nyembah. Ngajedog sia. Mun latihan bari ngocoblak hasilna teh moal bener, ceuk guruna.
atuh kapaksa si Jajaka teh eureun cacaritana manehna nurutan nu jadi guruna ajeg nangtung ku suku sabelah bari kadua dampalna diadekeun panonna dipeureumkeun napasna diatur kalan-kalan ngapanana dieureunkeun salila-lila. Cek guruna latihan nahan napas teh salila-lila teh sabenerna mah hiji cara dina ngirit-ngirit gawe jajantung jeung bayah atawa paru-paru. Umur jajantung jeung bayah teh ulah sarua jeung umur sia nya. Lamun umur sia ayeuna 16 tahun, umur jajantung mah kudu satengahna. Cek nu jadi guruna sawatara waktu ka tukang. Kumaha carana bisa kitu ki? Cara jantung jeung bayah kudu loba reureuh dulu, kudu loba istirahat. Nyaku cara remen latihan nahan napas, omong guruna harita teh. Anu keur latihan bari paselang jeung ngobrol teh nyaeta ngaranna Ki Darma anu jadi guruna. Jeung Jajaka anu ngaranna Ginggi salaku muridna. Tah namina teh ya Jajaka teh Ginggi nya, muridna Ki Darma, calon jawara ya. Si Ginggi teh dilatih teras tidak lemut ku Ki Darma ya. Baka ngalawan angkara murka, kajahatan anu loba pisan kayak dina seri-seri anu salajengna nya. Saban ngalobrol saban paselang jeung ucap-ucap anu songong jauh tina pola kasopanan. Sabenerna meureun eta kumaha guruna. Lamun guruna euleuh waktosna parantos seep para wargi mitra kaum dangu sadayana. Cag urang tunda heula ieu dongeng anu judulna Sareupna di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Dina seri anu kahiji insyaallah urang teraskeun ke dina seri-seri anu salajengna. Sakitu nu tiasa kapihatur dina danget ayeuna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.